berangkat di stasiun Gado Bangkong menuju Cicalengka menuju stasiun Cimekar. Abah diceritakan tiap-tiap stasiun Abah nyarita enak Abah jahat lah kan tapi ke stasiun Cimahi nyarios deui Abah pergi enak dasar deui ka stasiun Cimahi kan pergi ke stasiun Gado Bangkong. Tah geuning ieu pemandangan nu aya di Gado Bangkong teh bade tujuan Cimahi. Nah di pinggir-pinggirna aya jalan kereta api cepat. Nah itu ya. Tuh pemandangannya paling indah aya di perjalanan. Nah wabah perjalanan menuju stasiun Cimekar di video wabah pemandangannya sangat indah. Nah tujuan Gado Bangkong Cimahi mah pemandangan anak pepohonan jeung pegunungan ketinggal ku wargi-wargi. Nah di pinggir-pinggirna aya pemukiman sakedip. Nah tujuan Gado Bangkong Cimahi mah perjalanan anak paling lambat 5 menit. Datos caket di Gado Bangkong ka Cimahi mah. Tah geuning katinggal pisan ku Abah tah kawargi-wargi upami hayang terang pemandangan di pinggir jalan kereta api katinggal pisan ku Abah di video. Kawargi-wargi upami nonton video Abah anu dipukumandangkeun ku Abah ulah hilap follow video Abah ngaranna Amang Tajudin. Tah Abah mah aya di TikTokan, aya Facebookan, aya di YouTubean, aya Instagram. Tah ku Abah ditemongkeun anu namina Amang Tajudin teh ieu. Tah kawargi-wargi upami hayang patepung lawung pamprok jongok sareng Abah Tajudin ieu aya dina kareta ayeuna teh. Tah bilih Abah aya cariosan anu teu senonoh teu sopan hapunten ka wargi-wargi sadaya margi Abah teh tos sepuh sok kacaletot nyarios. Ngahaturkeun nuhun ka wargi-wargi ka dulur-dulur parantos partisipasina kana video Abah. Mudah-mudahan wargi-wargi dulur-dulur sing mulus rahayu berkah salamet sing disehatkeun sapaposna ulah aya ririwit berawit halangan sareng harungan. Abah ngahaturkeun nuhun pisan ka wargi-wargi ka dulur-dulur tos di tonton video Abah. Mudah-mudahan Abah sing terkabul cita-cita Abah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah Abah ayeuna parantos nyampe di stasiun Cimahi. Nah kadulur-dulur ka wargi-wargi ka baraya upami hayong terang stasiun Cimahi ieu ditemongkeun ku Abah. Tah ku Abah moal panjang anu dipedar moal panjang nu dicarioskeun besi Abah seueur kalepatan Abah bade ditutup wae. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.